karena nempok mana kumisna juga pecel lele deh. Mana wakamanan? Kamu akan tertidur. Aduh, ini juga. Setan, awas ya mana? Tungguan, awas ya ulah lompat. Wah, pondok mantrana ipit iyang, ipis biwir. Ini badak liang ya, masih mah. Untuk baik. Tutup. Pasien-pasienan. Di sana pantau, sing gede. Geng geus kuntung. Pamajikan lila di baliknya ieu. Ka dapur arek nyuk sangu. Da beurit goblok akan biak beurit. Lapar wayah kieu teh. Ngecek jam 4 sore nepi ka ayeuna. Sepi kan menang 2 siki. Mana cara rauh deh. Malah eta hiji mah duh. Sugan 20.000 nih anas atoh. Mohon kamu, pesakan mah dilikan deui. Begitu dilikan 2.000 perak ngomong sarua. Jauh ke mana yuk target teh? Dagon bisa kedengnya suka nanya lah. Oh ya, nak kesel deh. Orderan deh. Halo? Mang iya ojek. Pesen naon teh? Batagor mang. Oh, Batagor. Mohon siap. Etana blok mana? Mana wi? Blok B 34. Oh, itu lopat. Mohon. Siap. Sabaraha hiji? Sabungkus, sabaraha hiji. Mah maksud teh eta sabaraha bungkus? Sabungkus mang. Oh, sabungkus. Siap. Antosan. Nah, ieu ngirimna ka Kunda Nabi. Ieu nomor nu ieu nya. Mohon, siap. Yuk, diantos. Ayeuna berangkat. Mun lila awas ya si emang aing lapar tadi tedar-dahar lah. Tungguan leh. Kata garis menang ya. Udah berangkat.
Helm kecekan. Jauh sepeda. Mau karesek. Masana iya. Kita poek. Caranya itu obat tuh. Nah ya bener laki. Kita jadi telepon awewe nya. Bener nya. Ngajaran lah. Ya tadi ya. Jual apa? Pada. Ah, ini pesanan Kang. Tadi batagor. Ya, Kang. Hatur nuhun pisan. Siap, mangga. Terus ya, Kang. Yuk. Kita dulu lah. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Waduh. Yang kebuka resek. Wah. Batagor. Alhamdulillah. Duh, si Emang mana sih? Lila tadi kirim-kirim ke lapar tadi. Aku ditelepon deui ieu mah yeuh. Aduh. Telepon gue gini. Sendiri apa? Halo, Teh? Halo Mang. Kumaha sih Mang tadi kirim-kirim tadi geus lapar yeuh. Nah, terus dikirimkan dan nembe. Kabeh 34. Beti lo opat. Tuh nu nampina ge. Suamina di luar. Boro-boro suami karek keluar Mang, ampun teuing. Aduh. Mana jauh-jauh salah. Kumaha tuh? Pokona minta pertanggungjawabanana yeuh, geus lapar tadi. Duh, punten Teh. Punten ya. Si Emang tadi geus lapar. Kok apa kita? Aya be nu ngirim. Kumaha amal-amalan sih bener. Macam batagor muncul. Jola yang ngirim. Lebih bahaya di heran teh. Apa salah gitu? Mungkin. Memang rezeki. Alhamdulillah. Ini can asa. Aduh. Aduh. Alamat tadi kirim ya mah. Apa siapa sih ya? Lah. Ninggalin heula ya nama. Suka sabah heula lah. Si aya nu salah ya. Katanya heula kudu kumaha. Tuh, si Abah
salah buka imah ya jauh-jauh tuh. Tadi nanyakan di itu cenah ke arah dia gimana teh. Tapi saha. Budak tapi itu musuh. Karena kalinya tenang. Tahu. Kene gua napalin mantap banyak lah. Berapa sih Jang? Kerdahar terus apal musuh makan nanya. Betul. Hari budak ayeuna tanya sebenar-benar telah nyeka. Gening hile da tama. Uker ngajak pilih dulu. Hanya mau bebenangan. Musuh belum pakai hilotnya. Makan naon? Pakai duit. Tereh menang. Rubes geramang nanya baik gandeng. Udah lah, gandeng baik. Tung Edan. Pindah. Kau nama dasar waktu ini. Mau gerajaran alungan deui. Curi. Balet ruas. Aduh, ini teh bujuban. Ih, dia mah tukang ojek anu puting. Setan, awas ya maneh. Tungguan, awas ya ulah lompat. Setan dia mah ngagawekeun pisan ka aing. Seperti ini. Batagor nanti dibayar. Ayeuna ngelakson teu waras kok dijegur. Aduh, ini nyebut nak makna dia. Aduh, jelema eta bisa aya suk-sukan di dieu euy. Aduh, tapi penting jadi tukang ojek nganterkeun batagor. Dia habis kaburu sore ya, Simba bisa eueuh. Aduh, mana motor tinggalin dia. Mau pakai motor. Aduh, bensinnya kita inget dan jatan isian. Nah, harus balik deh. Boleh.
Gede mangke panen maneh. Muk nangis loba. Cengeker mahal aya nama komo. Ah. Tamu banyak sinario ya kieu yang udah biasa nama sepi-sepi baik. Belun. Mangga. Saha eta? Jadi di mana ya? Ngomong-ngomong di mana ya? Lah biasa bah. Barinya siapa ya? Bias bah. Yes. Bebas di deman bebas. Abi di Palih Kulon. Di Palih Kulon abi teh. Oh, no. Hubungan bah ya. Kumaha? Abi penting ujug-ujug aya nu mere batagor. Nah, kemudian abi ka dieu yang beunghar bah. Minta mantra. Wah, kabeh jelema nya hayang beunghar. Mantra naon lah, abah mah teu buka mantra teu boga naon lah. Alah, tulungan. Nah, ya pun tadi ge di jalan geuning. Wah, kopet paling mana mungkin? Tuh nu caket. Tangkal cengek cenah. Ya. Maneh hayang beunghar. Lamun hayang beunghar digawe. Ayeuna mah teh digawe hayang beunghar sih kumaha? Ah, cek batur ge kambah sok loba mantra-mantra nu mantap jadi beunghar. Dah teman sasebut-sebut nabah mah ya syukur-syukur diijabahnya bersih kata nanti Gusti Allah banget bisa naon apa orang salah alamat ya cenah Mbah Kopet sakti cenah yang geus ari maksa-maksa teh maneh tapi tungguan ya sabarnya mere batur mere menyapa tamu anyar teu mere coba teh kira-kira ieu meuni naon babakar teu boga naon ya teh jang aku di lembur ge naon apa pugu be warung tarutup ieu teh telat tambahna apa ieu mah jaba motor tinggalin da udah bujal mah tadi di ditu laparnya kumpul ieu kala tuh kayak daguan-daguan ya mau mana pisan paling tadi imah sorangan eueuh naon sak lagi di domba gerak aduh nah kan teh jauh beda juga coklat spike iya mah ciriin deh rada garing Yo, karen sisa lebaran. Sok, saya nak. Ya, alhamdulillah nuhun Mbah. Lapar deh. Si Mbah tuh kira-kira ini mah tai domba tuh Mbah. Kalau aku mah orang apal ieu tai domba. Lain geus lain. Teu boga rasaan pisan nya, tapi terjadi masalah. Penting orang minta mantra ini. Waduh, ini ditulis segala siapa Poho. Nah, bener Bah. Pohoan. Jauh balik deui. Ya. Ieu teh aya 100 sih Mbah. Taya, penting apalkeun be. Dibacakeun unggul gitu. Oh, dibacakeun kade ulah dibawa teu bener. Siap. Ulah heran kayak balik video maneh pasti menang gogoda. Tapi gogoda lain nu berat Mbah. Ini mal berat. Awewe lain nu datang na gogoda. Naon bengke katinggal deui lah. Balik di dieu. Ayeuna mah dibere ieu be nya sementaranya notis kumpanya. Tah,
tambah bener mah. Sok. Sok cicing. Ini ngaresang game euy. Ada tuh. Ada ulah dipakai tuh benernya. Oh, siap bah. Nuhun pisan. Sok. Wah, pondok mantrana euy. Ipit iyang, ipis biwir. Ini badag liang ieu masih mah. Enak bae. Terus kena badag liang meureun. Yalah. Bah abi mau alami ya. Bisi ka poekan di jalan. Ya beda motor ke kantun tadi lelbak dinya bah. Mau naon deui di motor? Moal. Ada ini banyak. Nah, keun. Abi bade teras ya. Duh, hampura ieu meureun teu tiasa masih naon bah. Kan bae. Kasih sabae. Ya nih kikieuan padahal biasa tong nih teh. Wah, nyambahnya. Ya. Yo, Assalamualaikum. Hati. Salam. Kening. Ieu mah tulisan urang mantrati urang dieu. Kumaha budak teh. Aduh. Carana mah geus lah. Tutup. Pasien-pasienan. Tulisan panto sing gede. Deui lah. Capek. Sembah naon? Waras. Pagawean saha di wae ieu. Gawe pisan. Aduh, makanan nutup deui euy. Assalamualaikum. Naon dia tulisan? Tutup isuk deui. Ay. Kasan bae. Jauh-jauh. Wah di jelmana. Geus isuk deui lah. Musuh karek balik we. Tiga budak nu tadi euy. Apa incuna? Kawan, ke beja kakina. Aduh, si Abah. Kare mantra teu waras. Cenah di jalan arek menang ririwa cenah euy. Lah. Pedegana ge siga kitu. Suguhan kae domba deui. Kaburu sore. Kudu ka Pangandaran ieu mah. Pangandaran rame oke ya. Tiap malam minggu penuh tamu. Berkah lah tamu masyarakat di Pangandaran pastinya. Ya Abah mere mantra teu waras. Ngadon ka sasar gila.
motor tinggalan yuk. Mau cek Dubai apa yuk Aduh. Iya jalma sih kakara nempok mana kumisna juga pecel lele deh. Mau di saya banyak apa ini? Heh, orang mana maneh? Mana wakamanan? Aduh, bicaramu sungguh enak didengar. Dalam hitungan 1, 2, 3 kamu akan tertidur. 1, 2, 3 kamu akan bangun. Kamu akan kasih uang ke saya untuk bayar kopi. Lumayan 5.000. Yang bayar kopi bicara nama kudu mulang ya mau bener sih gitu. Aduh